Cek sahawa. Aduh, Digorowan. pemajikan abdi mah goreng patut kawasinen gitu kan. Aya gitu. Geraya. Urang teh yang kabelah dia da tadi manuturkeun bae. Di teh anggal disungkum sika baheula geura. Mini tak. Di mana berada kau Nini? Nini gerak dorojol. Kabeh hareup atuh Nini ka ditu si Nini mah Gusti Nu Maha Agung itu kahareup ka hen. Aduh Nini kadeh turuna si lalaunan bisi leun. Alah Gusti kudu ditabrak. Gusti Nu Maha Agung sini nih guys datang. Ini di mana heula ari si lain Gusti biar menilai kami teh dia kerdatang di dapur jeung paling ada dawa eta we eta snack ini wayahna tuturkeun teh ka ciri kebayang geus biasa kumaha dia teh di Cimanawi ya gitu di Cimanawi ya Cimanawi Cisugan mun di Jakarta mah ieu Gusti Nu Maha Agung ini aya naon teh itu ini lain aya naon loba gitu cing aya naon teh hayang lalaja urang ngedalakeun rasa kabinga gitu dina dintang ayeuna buat baris bade jatuh kerami Kang Anton oge teh ajeng mohon sareng teh ajeng mohon mudah-mudahan we kasep geus singlung sulaksana amin oke sing mohon gitu sing lanjut bikin disepuh siga urang kumaha ini aduh Gusti ini kalian banjir gitu tadi ini kurang kaya paribaos teh anu jadi paus teh mun urang ieu sok gigi eta eta paribaos atuh ini kumaha sih ini aya paribaos urang teh mipit kudu amin ngala kudu mental asik cenah ini naon ki ngala kasih ngala kudu mental ini pan urang eta mipit kudu amin ngala kudu menta lamun gitu jago urang nu kita pasti nek menta ye Gusti maksudnya nek menta doa urang menta doa kita ka panganten urang doa panganten ini urang doakeun ka calon pangantennya mudah-mudahan aja sukses bareng aweh ka sasama amin contona mun aki jeung nikah hareup golosor nya ini urang kumaha pangan gaya urang tepangan silaturahmi urang panganten calon panganten pamaget aya leres awak ngarundayan keluarga besar mohon leres ini ya kan keluarga besar sarayana oge urang teh baheula mantelor siap sok urang silaturahmi heula ini geus nepi ini acan tadi
Si ayang nek sapisannya nek kusur. Oh, hamburan ini karangenang jadi kagok kieu Gusti. Ini berasok kita unjukkan sia silaturahmi. Segala rupa guru bismillah heula. Nya so. Kita urang teh naon segala sesuatu oge. Kumaha? Si kurang doa heula geuranya. So. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Nah, gitu ki. Ari maneh. Cing rahmat ke sana. Eta bodong arek dahar blegong. Gitu. Heeh. Kumaha tuh kuduna ki cing sok. Ya, haling aki. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ada benar juga nama Syaki Maya. Masantren. Allahumma lakasuntu. Ini ulah dihareuikeun saniki ada sok. Sok ini gerak silaturahmi heula kadinya. Ulah loba sampel ka sampah ka pikuyan. Kisi kaburu jumaahan ayeuna teh mah. Teh heula ini urang teh can nepangan ka pangker mah. Eta urang teh bisi kaburu jumaahan. Poho ayeuna teh pan poe rebo bisi kaburu jumaahan ini. Heeh. Urutan we ada di teh. Ini urang nepangan heula ka pangker. Teh hajat bebahajat. Gus kusiwa. Gusti kakawis. Itu tadi. Aduh hatur punten isinkeun pisan. Sebenarnya mah ya tadi gancangkeun mulai naon. Hujan bisi hujan. Sanes hujan. Aki ngadeblok. Aki dina dangap ayeuna mah bingah nu taya papadana. Kumaha kitu ki? Kulantaran kahiji hujan tadi tos raat. Alhamdulillah. Kadua ada ti keluarga besar calon panganten pamangkat jeung panganten istri teh meuni rampung pisan. Amin Gusti. Katilu nama ayeuna teh Aki narima gaji utuh nini anu minggu kamari mah Aki teh dipotong Usaha cenah ki. kuping bro sarua di Cibereu Itu aduh Gusti mungkin dipotong hijau duit diheulakeun pajar kitu ini urang pindah ka hareup si era ayo atuh ah. ieu teh bener kitu nini urang ngomong teh Kaul lagi. nini bener urang kaul da urang teh geus kolotnya teu bisa mereng-mereng da akhirnya jeung ini bereng ukur bisa mere doa kasih mudah-mudahan didoakeun ku Aki sing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah sing kasihan kumaha ini ini ayo kita ulang orang aku memang mudah-mudahan aku hajat kepada sekian aku senyum mudah-mudahan sehingga gentosanku langkung-langkung saur aku saya itu baiknya Miron kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloka kacai sebetul kami kadarat sebetul sholat sing sabobot sampirannya sababja sarcilaka cinta kelama kitu ini adina duaan sing waga rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah Sayang kepinal ke si Mame ya. Ini kurang kau lah saling kena dua orang kena kau tak kena ikut itu atas ini ayo
Bahagia, bahagia. Wilujeng sumping, anak wilujeng, wilujeng menang semua.